Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa. Tepang deui sareng abdi Rena Rahma di acara Kilas Warta dinten Minggu 14 Februari 2002 hiji. Sabunderan dunia nuju digemparkeun ku ayana virus corona. Virus ieu awal dideteksi di kota Wuhan, Cina. Salah sahiji daerah nu beunang virus corona nyaeta di Kabupaten Pangandaran. Abdi tos kasambung sareng Nurul Lutfia di Jalan Sukamaju, sareng Sapa Okta di Pasar Gimbal, Kecamatan Mangunjaya. Anjing pamirsa, sapatos buku anjeun tingali nuju diayakeun razia masker di Jalan Desa Sukamaju, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Namun ditingali deui masih seueur jalmi nu teu acan nganggo masker, sehingga para pejabat desa sareng warga ngayakeun razia masker sapatos ieu. Hiji petugas razia masker, punten Pak tiasa kerangus sareng Bapak Saha. Bapak Kati Sukamaju, Kepala Desa Sukamaju. Kepala Desa Sukamaju. Operasi razia masker untuk Desa Sukamaju terbagi atas 3 hari, 3 termen. Hari Senin, hari Minggu, dan hari Rabu. Itu untuk mengantisipasi ataupun mencegah penyebaran COVID. Dalam artian kita harus menjaga 3M. 1. Memakai masker, terus menjaga jarak, cuci tangan. Itu buat memberikan kedisiplinan untuk warga khususnya Desa Sukamaju, umumnya Kecamatan Mangunjaya, untuk mencegah penyebaran COVID. Itu intinya diadakan razia masker. Dan sehubungan untuk warga Desa Sukamaju sudah dikasih jatah, sudah dikasih bagian 1 orang itu 2 masker. Makanya kami berinisiatif selain untuk mencegah COVID-19 menyebar, untuk membuktikan bahwa warga itu bisa berusaha, makanya sudah dikasih masker itu aja. Oh ya, kenana razia masker sapatos ieu para pengguna masker bisa Pak? Alhamdulillah untuk diadakannya ataupun adanya operasi masker itu, tingkat kesadaran warga sekarang udah mulai kelihatan, geliatnya udah mulai kelihatan gitu. Alhamdulillah atas adanya razia masker, jadi untuk warga Desa Sukamaju umum Kecamatan Mangunjaya, tingkat kesadaran bahwa kesehatan itu butuh, kesehatan itu mahal, lebih baik menjaga daripada mengobati. Itulah pentingnya mungkin diadakan razia masker, dalam artian warga untuk belajar hidup bersih dan sehat. Itu aja sih. Ya. Razia masker sapatos ieu dihareukeun warga waspada kana pentingna masker. Di nalika wabah sapatos ieu, Abdi Nurul Lutfia Ketua Kodim. Hatur nuhun ka Nurul Lutfia, ayeuna dilajengkeun ka Sapa Okta di Pasar Gimbal. Siang pamirsa, sapertos nuku anjeun tinggal di dieu di Pasar Gimbal, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Dina kaayaan masih aya wabah corona, pasar masih dibuka nepi ka jam 10. Aktivitas di pasar masih dilakukan sabab pasar teh nyaeta tempat yang dibutuhkan ke masyarakat yang belanja kebutuhan pokok sehari-hari. Tapi masih aya masyarakat anu teu ngangge masker, nu teu mentingkeun jaga jarak jeung masih ngararumpul. Abdi teh sareng salah sahiji tukang dagang di Pasar Gimbal. Nih, Bapak saha? Maman, Kosner, Asalna ti dari mana, Pak? Banjarsari. Nonde? Kumaha pendapatan Bapak selami aya virus corona ieu nurun atau nabi? Ini nurun mah pisan ya. Dina perusahaan kanggo ieu di sehari-hari menurun. Dina cacengan, kumaha. Mohon maaf. Pemirsa, ku ayana virus corona ieu tiasa nyebabkeun dampak seueur ka masyarakat khususna pedagang anu pendapatanna jadi turun. Ku kituna kudu dipertimbangkeun jadi sasaran bantuan ku pemerintah di masa corona ieu. Abdi Sapa Okta sakieu bae hatur nuhun. Hatur nuhun ka Sapa Okta.
Kanggo masyarakat anu tos nganggo masker supados dipertahankeun. Kanggo nu acan kedah enggal ngabiasakeun. Pamirsa, sakitu wae nu dipikahatur. Abdi Rena Rahma amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.